A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wau jeung anapun ari wau fatakunu eta maka aya naon wau alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fi mau diaini dina dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salimi tegesna dina jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati jeung dina isim 5. Wahia jeung nyaari asmaul khamsah abuka eta lafad abuka, wa akhuka jeung lafad akhuka, wa hamuka jeung lafad hamuka, wa fuka jeung lafad fuka, wa dzu malin jeung lafad dzu malin. Wa ammal alifu jeung anapun ari alif fatakunu maka eta aya naon alif alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fi tasniyatil asma'i dina tasniyahna pirang-pirang isim khosotan hale khusus bari khusus. Wa amman nunu jeung anapun ari nun fatakunu eta maka aya naon nun alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari idza tasala bila mana antal bihi kana mudhari domiru tasniyatin naon domir tasniyah au domiru jam'in atawa domir jama' au domirul muannasatil mukhatabati atawa domir muannas mukhatab. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut deui dina bab ma'rifati alamatil i'rab tegasna bab pikeun nganyahokeun pirang-pirang ciri i'rab anu opat teh nyaeta i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, i'rab jazm. Anu mana hayang nganyahokeun kana i'rab anu opat eta teh lain ku ta'rif tapi ku ciri. Nah ayeuna sakumaha lanjutan tina anu kamari urang teh nuju ngabahas tentang ciri na i'rab rafa. Anu mana ciri na i'rab rafa teh nyaeta aya opat. Nu kahiji domah tegesna bila mana aya kalimah anu tungtungna didomahkeun maka eta teh keur tingkah rafa. Eta ogen domah ngajadi ciri pikeun i'rab rafa teh nyaeta ngan saukur dina opat kalimah. Nu kahiji dina isim mufrad, kadua dina jama taksir, katilu dina jama muannas salim, kaopat dina fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lamun aya opat kalimah anu bieu kari-kari tungtungna didomahkeun berarti eta teh keur i'rab rafa. Nah ayeuna urang rek ngabahas ciri i'rab rafa anu sasesana. Tegasna nyaeta wawu alif jeung nun. Jadi ieu wawu alif jeung nun teh ngajadi ciri pikeun i'rab rafa tegasna bila mana aya kalimah anu tungtungna make wawu atawa tungtungna make alif atawa tungtungna make nun maka bisa dikanyahokeun eta kalimah teh keur tingkah rafa. Sabab wawu alif jeung nun eta teh kaasupkeun kana ciri rafa. Ngan pedah sakumaha kamari diwartoskeun bahwa aya na ciri i'rab ieu teh nyaeta ngabogaan hancengana masing-masing. Tegasna mah nyirian dina kalimahna anu khusus. Jadi teu sakabehna anu make wawu eta teh keur tingkah rafa henteu. Tapi khusus ngabogaan hancengan kalimahna sorangan. Anu mana wawu nyirian kana i'rab rafa teh nyaeta ngan saukur dina dua kalimah. Nu kahiji dina jamak mudzakkar salim, nu kadua dina asmaul khamsah alias isim 5. Berarti lamun aya kalimah anu tungtungna make wawu tapi lain jamak mudzakkar salim, lain ayeuna isim 5, maka eta mah henteu bisa disebutkeun eta teh keur tingkah rafa. Jadi wawu jadi ciri pikeun i'rab rafa teh ngan saukur dina jamak mudzakkar salim atawa isim 5. Contoh seperti lafad hulwun eta teh teu bisa disebutkeun keur i'rab rafa pedah aya wawuan. Sabab lafad hulwun mah
lain jamak mudzakkar jeung lain isim 5. Tapi lapad hulwun mah hartosna teh manis. Jadi bahasa Arabna manis teh adalah hulwun. Nah, tina eta lapad hulwun alias manis eta teh henteu nuduhkeun kana jamak mudzakkar jeung henteu nuduhkeun kana isim 5. Matak sok sanajan tungtungna aya wawuan, tapi lapad hulwun eta teh teu bisa dingaranan keur i'rob ropa pedah tungtungna aya wawu. Sabab cek tadi teh wawu mah nyirian kana i'rob rofa teh ngan saukur dina jamak mudzakkar salim jeung dina isim 5 alias asmaul khamsah. Maka atuh ayeuna mah urang kudu nganyahokeun anu sapertikeun kumaha bentukna jamak mudzakkar salim jeung anu sapertikeun kumaha bentukna tina isim 5. Ari jamak mudzakkar teh lamun ditingali tina segi ngaran, hartosna jamak mudzakkar salim teh tuduh kana lalaki loba bari salamet. Nu dimaksud salamet teh nyaeta salamet adegan mufradna tina dirobah-robah nalika dijamakkeun. Ngabedaan kana jamak taksir anu nalika dijamakkeun teh robah ayeuna adegan mufradna. Tapi lamun ayeuna urang ningali kana segi ta'rifna jamak mudzakkar teh nyaeta huwa madalla ala jam'iyatin bi ziyadati wawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi wal jarri. Hartosna kalimah anu nuduhkeun kana jama ku ditambahan waw jeung nun dina tungtungna dina tingkah rafa. Jeung ku ditambahan ku iya jeung nun dina tungtungna dina tingkah nasab atawa jr alias khafad teh. Ayeuna urang tingali bae kana conto nu aya di dieu nyaeta lafaz zaiduna jeung lafaz zaidina. Eta lafaz zaiduna jeung lafaz zaidina teh rek ditingali tina segi ngaran atawa rek ditingali tina segi ta'rif eta teh nuduhkeun kana jamak mudzakkar. Ditingali tina segi ngaran cek tadi jamak mudzakkar salim teh nutuduh kana lalaki loba bari salamet. Anu mana ieu lafaz zaiduna atawa zaidina teh nuduhkeun kana lalaki loba. Hartosna zaiduna atawa zaidina teh pirang-pirang ki zaid. Ari pirang-pirang teh eta teh kode bahasa daripada loba. Gitu berarti jamak teh ya. Ari zaid eta pan ngaran lalaki berarti mudzakkar. Pirang-pirang ki zaid berarti jamak mudzakkar. Bari salim. Salim eta salamet. Naon atuh nu salamet? Salamet eta adegan mufradna nalika dijamakkeun. Anu mana mufrad tina lafaz zaiduna teh adalah zaidun. Tuh, nalika ayeuna dijamakkeun eta lafaz zaidun, salamet eta adegan lafaz zaidunana teh. Dijamakkeunana teh ngan saukur ditambahan waw nun atawa iya nun. Lafaz zaidana mah teu dirobah-robah, ngabedaan jeung ayeuna jamak taksir. Tuh zaiduna, zaidina. Pun dina nalika ayeuna urang ningali tina ta'rifna jamak mudzakkar, eta teh lafaz zaiduna jeung lafaz zaidina kaasupkeun kana kalimah jamak mudzakkar. Sakumaha cek tadi ta'rifna jamak mudzakkar teh nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana jamak ku ditambahan waw jeung nun dina tungtungna mun keur tingkah ropa atawa ditambahan ku iya jeung nun dina tungtungna mun keur tingkah nasab atawa jr. Nah di dieu lafaz zaiduna jeung lafaz zaidina pan eta teh tuduh kana loba. Tuh, pirang-pirang ki zaid. Bari jeung tungtungna make waw nun atawa tungtungna make iya nun. Berarti nu kitu teh ngaranna jamak mudzakkar cek ta'rif gitu. Anu mana tina eta ta'rif sendiri ngabejaan. Lamun ayeuna keur tungtungna make waw jeung nun berarti eta teh keur tingkah rofa. Nyaeta sapertikeun lafaz zaiduna. Lamun ayeuna tungtungna make iya jeung nun berarti eta teh antara keur tingkah nasab atawa jr sapertikeun lafaz zaidina. Pun ayeuna tina eta ta'rif teh mere nyaho urang carana ngajamak mudzakarkeun. Tegasna bila mana aya mufrad mudzakkar rek dijamak mudzakarkeun tinggal tambahan bae tungtungna ku waw jeung nun mun keur tingkah rofa atawa tinggal tambahan bae tungtungna ku iya jeung nun lamun keur tingkah nasab atawa jr. Nah ieulah jamak mudzakkar teh ya. Jadi bila mana aya kalimat tuduh kana jamak mudzakkar kali-kali tungtungna make wawan berarti eta teh keur tingkah ropa sapertikeun lafaz zaiduna. Tuh. Bedanya ciri ropaanana teh antara lafaz zaiduna jeung lafaz zaidun. Ari lafaz zaiduna mah ciri ropaanana teh nyaeta ku wawu, tapi dina lafaz zaidun mah ciri ropaanana teh ku domah. Naon anu ngabedakeun nyaeta bentuk kalimahna. Zaidun mah isim mufrad mah ciri ropaana ku domah. Ari lafaz zaiduna mah jamak mudzakkar mah ciri ropaana teh nyaeta ku wawu. Nomor kaduana wawu nyirian kana i'rob rofa teh nyaeta dina isim 5. Isim anu 5. Mana wae atuh nu kasupkeun isim 5 nyaeta sakumaha conto nu ditulis di dieu. Lafad abuka, ahuka, hamuka, fuka jeung zu malin aya 5.
hiji abuka, dua akuka, tilu hamuka, opat fuka, lima dumalin. Jadi lapad ayeuna asmaul khamsah ieu asalna mah lapad ahun, hamun, famun gitu ngan du mah teu aya mufrodan sabab du mah wajib idofat gitu nya. Asalna mah eta abun, ahun, hamun, famun. Ngan dina nalika dibaca abun, ahun, hamun, famun eta mah ngajadi isim mufrad anu biasa alias ciri ropanana teh kudu mah. Tuh dibaca abun, ahun, hamun, famun. Tina ayeuna nu 5 kalimah ieu bet ayeuna ngajadi ayeuna isim 5 anu mana ngabedaan hukumna jeung isim mufrad alias ciri ropana lain ku domah deui tapi ayeuna ku wau nya eta kusabab anu 5 kalimah ieu teh diidofatkeun. Sapertikeun dibaca abuka, diidopatkeun, disambungkeun, disenderkeun karena ayeuna mudhof ilaih sapertikeun dirinya mah kana domir ka gitu. Jadi dibaca abuka. Nah nalika ayeuna diidofatkeun maka eta mah ciri ropana teh lain ku domah deui tapi ku wau. Sehingga keun sanggeus ba-na teh ditambahan ku wau. Tuh dibaca abuka, ahuka gitu. Ari mufrad biasana mah ku domah abun, ahun gitu nya. Kan lamun didopatkeun ngajadi ku wau lain ku domah deui abuka, ahuka. Eta ciri i'rab rofa'na teh. Anu mana dina isim 5 ieu teh ngabogaan syarat. Syaratna teh sadayana aya 4. Nomor kahijina eta lapad ahun, hamun, famun jeung du hayang dijadikeun isim 5 teh nya eta kudu dimufradkeun. Contohna saperti dibaca abuka. Hiji bapa anjeun tuh hiji bapaknya. Lapad abuna teh dibaca mufrad. Berarti lamun ayeuna kudu dimufradkeun maka ulah ditasniahkeun atawa ulah dijamakkeun. Anu mana jamakna tina lapad abun teh nyaeta abau, lamun tasniah tina lapad abun mah abawani. Tuh. Nah, dina nalika dibaca tasniah atawa jamak sanajan manehanana ayeuna diidopatkeun eta teh henteu ciri ropanana teh lain ayeuna ku wau. Mana contohna nalika didopatkeun. Jadi dibaca abawani, abauka. Tuh henteu ayeuna make wau ciri ropanana teh. Sabab memang isim 5 mah syaratna teh nyaeta kudu mufrad. Kakarek lamun ena tina lapad abun diidopatkeun kana ka gitu nya. Jadi dibaca abuka, cirian ropana ku wau. Ari tasniah jeung jamak mah henteu bisa. Oge syarat anu kaduana teh nyaeta mukabar. Maksudna mukabar teh tegasna mah ulah ditasgir. Ari ditasgir teh diperkecil. Anu mana carana nasgir teh nyaeta diakurkeun kana wazan fu'ailun. Nah jadi isim 5 mah eta lapad abun, ahun, hamun, famun jeung du teh ulah rek ditasgir, ulah rek diakurkeun kana wazan fu'ailun. Sapertikeun mana? Sapertikeun lapad abun nalika ditasgirna teh ngajadi ubayyun. Anu mana asalna nama ubaewun. Ubaewun eta teh nya aya wawuan. Ngan aya qaidah bila mana aya wawu cicing dina kaopatna atawa leuwih maka eta wawu teh kudu ditukerkeun kana iya. Sehinggakeun dibaca ubayyun, diidghamkeun jadi ubayyun. Nah lapad ubayyun anu geus ditasgir teu bisa dijadikeun isim 5. Tegasna dina nalika manehana diidopatkeun eta teh henteu diciriana ku wawu tapi tetep diciriana ku domah sabab kaasupkeunna isim mufrad anu biasa. Contoh didopatkeun seperti dibaca ubayyuka. Gitu, bapak kecil anjeun gitu nya. Atau makna tasgir teh ngahinakeun itu bapak hina anjeun atau bapak kecil anjeun gitulah. Eta mah tetep gitu nya henteu ku wawu, henteu dibaca ubayyuka henteu teu bisa gitu. Jadi kudu isim mufrad anu biasa anu dimukabar tegasna ulah ditasgir, ulah diakurkeun kana wajan fu'ailun. Seperti dibaca ubayyun, teu bisa di hukuman ayeuna isim 5. Terus syarat anu katiluna teh isim 5 teh nyaeta kudu diidofatkeun. Nah jadi lapad abun diidopatkeun eta teh ngajadi isim 5. Idopatna nama bebas. Nah harek kana domir sapertikeun abuka. Teu. Nah harek ayeuna kana lapad bakrin saperti Abu Bakrin atawa kana lapad naon nya Akhu Zaidin gitu nya. Kudu ayeuna diidofatkeun. Nah dina nalika lapad abun diidopatkeun maka ngajadi isim 5 ciri ropana ku wau lain ku domah. Ngan syarat kaopat dina idopatna kahade ulah kana iya mutakalim. Sapertikeun mana? Didopatkeun kana iya mutakalim. Sapertikeun dibaca abi atawa akhi. Eta mah henteu ngajadi isim 5. Henteu ciri ropana teh ayeuna ku wau.
Tapi di dinya mah ku domah muqaddarah ngajadi isim mufrad anu biasa. Iyalah ciri i'rab ropa nomor kedua nanya eta wau nyirian dina isim 5. Nomor katiluna teh ciri ropa teh nyaeta alif. Jadi alif ngajadi ciri pikeun i'rab rofa. Anu mana alif ngajadi ciri pikeun i'rab rofa eta mah ngan saukur dina satempat nyaeta dina isim tasniyah. Hartosna tasniyah teh 2 tegasna kalimah isim anu tuduh kana 2. Sesuai ayeuna jeung ta'rifna ngaran isim tasniyah teh adalah huwa madalla alasna ini bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi wal jarri. Hartosna kalimah anu tuduh kana tasniyah ku ditambahan alif jeung nun dina tungtungna dina tingkah ropa jeung ku ditambahan iya jeung nun dina tungtungna dina tingkah nasab atawa jr. Jadi isim tasniyah mah kalimah isim anu tuduh kana 2. Bebas ieu mah pokona mah sakur-sakur kalimah isim rek ayeuna dijadikeun 2 gitu nya alias ditasniyahkeun. Nah eta teh cara nasniyahkeunna teh lamun ayeuna keur tingkah ropa mah tinggal tambahan bae tungtungna ku alif jeung nun. Lamun ayeuna keur tingkah nasab atawa jr maka eta mah tinggal tambahan bae ku iya jeung nun. Sapertikeun contoh di dieu. Tuh lapaz zaid. Zaid teh mufrad hiji zaid. Kari-kari ayeuna zaidna rek dijadikeun 2, hayang ngabogaan makna 2 zaid. Nah eta teh tinggal tambahan bae tungtungna ku alif nun atawa iya nun. Sapertikeun dibaca zaidani atawa zaidaini. Nah tadi dina jama mudzakkar oge sami nya keur tingkah nasab jeung jr na teh papada ditambahan ku iya jeung nun. Jiga ayeuna dina isim tasniyah gitu nasab jeung jr na teh ditambahan iya jeung nun. Ngan anu ngabedaana teh harkat. Ari jamak mah dibaca zaidina, lamun isim tasniyah mah dibaca zaidaini. Ari dina jama mudzakkar mah kasroh samemeh iya. Lamun ayeuna dina isim tasniyah mah fatah samemeh iya. Nunna dina jama mudzakkar mah difatahkeun, dina isim tasniyah mah nunna dikasrohkeun. Zaidina zaidaini bisa dibedakeun ku urang ge tina segi harkatna kitu nya. Nah eta atawa saperti lapad hindun hiji neng hindun rek ditasniyahkeun gampang bae. Lamun keur tingkah ropa mah tambahan alif nun hindani. Lamun nasab atawa jr mah tambahan iya nun hindaini. Tuh. Maknana teh ngajadi 2 hindun. Atawa seperti lapad babun hartosna hiji pintu hayang jadi 2 pintu tambahan bae alif nun atawa iya nun babani atawa babaini maknana jadi 2 pintu Nah ngan pedah sakumaha tadi dina ta'rif diwartoskeun ternyata lamun ayeuna ditambahan ku alif jeung nun mah eta teh nuduhkeun keur tingkah ropa. Lamun ayeuna keur ditambahan iya jeung nun eta mah nuduhkeun keur tingkah nasab atawa jr. Tuh jadi bila mana urang manggihan kalimah tuduh kana 2 alias isim tasniyah teh tungtungna make alif maka atuh eta teh keur tingkah rofa. Sabab memang alif ngajadi ciri pikeun i'rab rofa dina isim tasniyah. Jadi teu sakabeh kalimah nu tungtungna make alif eta teh keur tingkah rofa tergantung kalimahna. Nah lamun kalimahna isim tasniyah mah tungtungna make alif berarti eta teh keur tingkah rofa. Nomor terakhirna ciri i'rab rofa teh nyaeta nun. Nun nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta dina af'alul khamsah. Tegasna pirang-pirang kalimah fiil anu 5. Ngan tangtuna fiil di dieu mah fiil mudhari. Sabab ngan saukur kalimah fiil mudhari anu ngabogaan hukum mu'rab gitu. Ngabogaan hukum i'rab. Sok robah-robah ayeuna tungtungna. Nah, fiil mudhari anu kumaha? Atuh anu ciri ropa nana teh kun nun. Nyaeta fiil mudhari af'alul khamsah tegasna fiil anu 5. Emang nu kaasupkeun fiil 5 alias af'alul khamsah teh anu kumaha? Nyaeta fiil mudhari anu tungtungna nana teh kaantelan ku alif domir atawa wawu domir atawa iya domir. Nu sok dingaranan alif tasniyah wawu jama iya mufrodah muannasah mukhotobah. Sapertikeun mana contona? Nah, di dieu aya contoh-contohna. Nyaeta nu katempelan ayeuna ku alif tasniyah teh sapertikeun lapad yadribani tadribani. Tu tungtung fiil mudhari makan ba tina doroba. Tas sanggeus ba teh aya alif domir tuduh kana tasniyah, ieu nya alif tasniyah. Yadribani tadribani. Anu mana? Anu ayeuna sok kaasupan ku alif tasniyah teh dina huruf kamudhorean 2 antara iya jeung ta yadribani tadribani.
atawa nyaeta kaasupan ku wau jama sapertikeun yadribuna tadribuna sarua nu kaasupan wau jama ge dina anu huruf kamudorena teh iya jeung ta matak jadi opat tuh gitu nya. Terus ayeuna anu kaasupan ku iya mufrodah muannasah mukhotobah sapertikeun lafaz tadribina saenggeus ba teh aya domir iya. Nah domir mufrodah muannasah mukhotobah mah dina anu fi'il mudhari'na teh huruf kamudhari'na khusus ku ta gitu. Engke dina kiasan fi'il mudhari' nya bakal ayeuna katingalina. Jadi total aya 5 bentuk kalimah fi'il mudhari nu sok kaasupan ku alif tasniyah, wawu jama jeung ayeuna domir iya mufrodah muannasah mukhatabah. Nah, bila mana ayeuna aya fi'il mudhari anu kitu nu kaasupan ku domir anu tilu eta, terus saenggeus ayeuna domirna teh aya nunan. Tuh, yadribani, aya nunan tungtungna, yadribuna, tadribina, na. Nah, kitu nya aya nunan. Tah eta teh nandakeun ayeuna keur tingkah rofa. Sabab fi'il mudhari apalul hamzah alias nu tungtungna aya domir alif wawu atawa iya, bila mana manehanana ayeuna make nunan eta teh keur tingkah rofa atawa dicirian rofa nana teh nyaeta ku nun. Da engke dina nalika manehna keur tingkah nasab atawa jazm mah nunana teh ngajadi leungit. Contoh ayeuna dinasobkeun asupan amil anu nganasobkeun di asupan an ayadriba tuh leungit nunana teh. Atawa ayeuna dijazmkeun asupan amil anu ngajazmkeun contoh lam yadriba tuh leungit ayeuna nunana teh jadi nun eta teh dingaranan nun ciri ropa sabab memang aya nana teh dina nalika keur tingkah ropa keur eta fi'il mudhari teh sepi tina amil nasib jeung amil jazim da keur aya amil nasib jeung aya amil jazim mah manehanana teh teu make ayeuna nun gitu. Nah, ieulah ciri-ciri i'rab ropa anu opat tegasna domah, wawu, alif, nun. Bila mana aya kalimah anu tungtungna didomahkeun atawa make wawu atawa make alif atawa make nun, eta teh bisa jadi keur tingkah ropa. Gitu. Kunaon pangna bisa jadi? Sabab nyirianana ieu domah, wawu, alif jeung nun teh nyaeta dina kalimah anu khusus. Lamun domah mah dina opat tempat, dina isim mufrad, dina jama taksir, dina jama muannas jeung fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Lamun wawu mah ngan saukur dina jama mudzakkar jeung dina asmaul khamsah. Lamun alif mah ngan saukur dina isim tasniyah, lamun nun mah ngan saukur dina af'alul khamsah. Sakitu wallahu alam bissawab.